Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwahi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa ila ruwahi masyayikhina wa masyayikhina khususan wa khususan wa khususan wa khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'fana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar, Alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim, alaihi afdhalus salati wat taslim, fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Babun ari eta hiji bab minal islami eta tetep tina sapalih tingkah kaislaman. It'amut ta'ami ari meredahareun. Wa ahibba jeung kudu mika cinta anjeun li akhi ka dulur anjeun. Minal iman ari mika cinta ka dulur eta tetep tina sapalih kaimanan. Ari mika cinta ka dulur eta tetep tina sapalih kaimanan. Wa anhu sareng katampi ti Abdullah bin Amr bin As. Satu acan apa na ya? An Abdillah bin Amr bin As eta. Aidon deui radiya muga mikarido saha Allahu Allah anhu ti Abdullah. Anna rajulan saestuna hiji lalaki. Saur sapalih nama rajulan di dinya teh Abu Dzar.
aya nu nyebat deui Hani bin Yazid. Anna rajulan saesuna hiji lalaki saala eta naros rajulan annabiyya ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa mana ayyul islami ari anu mana tina pirang-pirang tingkah kaislaman, ari anu mana tina pirang-pirang tingkah kaislaman. Takdir mah ayu khisalil islam khairun eta leuwih hade. Maksud hade teh bimakna naf'i manfaat. Qala ngadawuh nabi tut'imut ta'ama, tut'imu eta yen mere dahareun anjeun, eta yen mere dahareun anjeun, at-ta'ama kana dahareun. Tut'imu teh tawil masdar nyimpen antut ima takdir mah. Fi'il mudhari kosong tina amil nawasib amil jawazim ya tingkah ropa tapi nakdirkeun an itu takwil masdar. Musiga dina khuridah maka madi geuningan halaman 3 naon halaman 38 dina khuridatul bahiyah ron kamari. Tasma'u bil ma'idi khairun min antarahu. Tasma'u ariyen gitu ngadenge anjeun bil maidi kana eusi peujit kami khairun eta leuwih hade min antarahu tibatan anjeun tibatan yang ningali anjeun. Lebih baik ngadangu eusi peujit daripada kudu ningali mah kitu pan geuleuh. Eta teh tasma'u antasma'a takdir. Jika ieu tut'imu antut ima tut'imu eta yen mere dahareun anjeun at-ta'ama kana dahareun wa taqra'u sareng maca anjeun assalama kana salam. Alaman ka jalma arafta nu kenal anjeun ka man. Waman jeung jalma lam ta'rif anu teu kenal anjeun ka man. Puntut nomor 2 minal muslimin. Jadi ae minal muslimin tegasna ti pirang-pirang muslimin. Sabab ka kafir mah teu meunang nyebut salam gitu. Tos katampi ti Abdillah bin Amr bin As dina Bukhari jilid 1 halaman 11 percetakan biasa bahwa aya hiji pamegat Abu Dzar saurna sapalihna dia nyebatkeun Hani bin Yazid eta pamegat naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkah kaislaman nu kumaha nu paling sae teh. Tingkah kaislaman anu kumaha nu bermanfaat teh. Rasul ngawaler 2 hiji kaislaman tingkah kaislaman nu paling sae adalah mere dahareun ka jalma nu lapar jeung macakeun salam baik ka jalma nu anjeun kenal atawa ka jalma anu anjeun henteu kenal dengan catatan eta jalma teh masih tireng-rengan muslimin. Eta diantawis tingkah kaislaman anu sae. Putut nomor 2 aya minal muslimin nyatana ti pirang-pirang muslimin. Macakeun salam teh kanu kenal kanu teu kenal tapi muslimin gitu. Pala takhusso maka ulah nangtukeun anjeun bihi kana salam ahadan ka hiji jalma. Takaburon karena takabur wa tajabburon jeung tegasna gumede. Ulah disepesialkeun kasih ieu maca kasih itu mah henteu da teu dianggap mulia misalnya. Karena takabur hoream ngamimitian naon deh. Salam deh. Bahkan sajalma anu berani ngamimitian salam terbebas tina sifat takabur cenah gitu.
Sabab ari ngamimitian mah kadang-kadang gengsi itu. Ari ngajawab ada nya kapaksa we pada situ maca salam. Kadang di tempat nu jauh urang teh kenal aya tetangga itu teh. Ngawitan urang menyapa mah itu teh kadang-kadang gengsi, micen banget kadang-kadang. Tapi ari tos di naon disapa ku si itu nya urang mah teu ngajawab gitu. Kadang-kadang sok api-api teu kenal we gitu. Tah ulah gitu eta. Kaislaman nu sae mah macakeun salam kanu kenal kanu teu kenal muslimin tapi gitu nya ulah ditangtukeun ka seseorang maca salam ka si ieu batara teu kitu. Manal hadits ari mana hadis yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu ngamaksud saan nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyujiba kana yen ngajawab jalma jawaban kalawan jawaban yajlabu nu bisa narik itu jawaban an-naf'a kana manfaat wa yadfa'u jeung nolak itu jawaban asyarra kana kagorengan wa yursyidu sareng nuduhkeun nabi ila af'alin nafsi kana pirang-pirang pagawean jiwa al mukminati nu mukmin itu nafsi as-sakhiyati nu bageuran nafsi al-karimati anu mulia mangga nu bageuran mangga itu nafsi mun bageuran tegasna berarti al-karimati tegasna nu bageuran itu nafsi allati anu tahadzabat nu geus bersih itu nafsi nuduhkeun bil judi kana bageuran fa'amma maka walatra naon khairuha kahadeanana nafsi annasa ka manusia waqtarot jeung ngalobakeun nafsi min it'amit ta'am tina mere dahareun lidduyub pikeun pirang-pirang tamu wal fuqara jeung pirang-pirang jalma fakir wal masakin jeung pirang-pirang jalma miskin. Mana hadis kieu bahwa Rasul ngadauh ku ieu hadis teh bahwa anjeunna ngamaksad jalma itu kudu ngajawab ku jawaban anu bisa bermanfaat atawa ku jawabanana bisa katolak tina kagorengan. Hiji eta panduan ti Rasul ku ayana wa taqra'us salam alaman arabta wa man lam ta'rif teh kitu. Rasul berkehendak ngamaksud supaya jalma mere jawaban kalawan jawaban nu manfaat da salam itu adalah doa. Oge ku ayana ngajawab teh bisa katolak tina kagorengan. Panciri hamba Allah teh diantawisna eta wa ibadur rahmanil ladzi nayamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dinal Furqannya ayat sabar ayat 63 asana tinggal deui bilih lepat. Wa ibadur rahman ari hamba Allah nu maroma nu diaku ku Allah sebagai hamba lain sakadar aku-akuan diri alladzina yamsuna jalma nu lempang di muka bumi dina kayan haunan alon-alon enteng tawadhu lempang nage santai teluak liuk beri tangah gitu tungkul gitu. Wa idza khatabahumul jahilun di mana di obrolan ku jalma bodoh teu apal tata krama qalu salama maka eta jalma ngucap kalawan ucapan nu salamet tina dosa. Dicarekan gunu bodoh diantep we lain layankeun dan gitu. Paya da pausarra qalu salama. Nyarita ku ucapan nu terbebas tina dosa. Oge ku ayana hadis ieu wa yursidu ila af'alin nafsil mu'minah as-sahihah al-karimah allati tahadzabat. Ku ayana panduan tut'imut ta'am Rasul masihan panduan ka urang kana migawe pagawean jiwa mukmin anu bageuran anu bersih tina kokotor.
ku Rasul dituduhkeun bil jud kana kahadean kana bageran nu akhirna jiwa mukmin itu bermanfaat ka orang banyak nu akhirna jiwa mukmin bisa naon nyuguhan dahareun utamana ka tamu ka fakir miskin. Wal hikmatu tsaniyah jeung ari hikmah nu kadua badlut tahiyah eta masrahkeun penghormatan bisifatin syar'iyatin kalawan sifat bangsa syara wahya sareng ari itu tahiyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta lapad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh likuli ahadin pikeun saban jalma wala tatahawan jeung ulah ngenteng-ngenteng anjeun wala takhusso jeung ulah nangtukeun anjeun ahadan ka hiji jalma kama seperti perkara qala nu geus ngucap sal Kirmani Imam Kirmani kama kana lapad kama seperti perkara yaf'alu nu geus migawe sabadunna sawareh manusia takabburon karena takabbur au tahawunan atawa ngenteng-ngenteng wala yakunu jeung teu bukti itu si ahad musonian eta nu jijieun pura-pura wala mulqon jeung teu anu ngalungkeun atau miceun beungeut gitu kan bani kumung salam bal muraatan balikta nu ngariksa li ikhwatil Islam karena kaduluran Islam wa ta'ziman jeung ngagungkeun li syi'ari syariati kana syiarna syariat wa idza kana jeung di mana-mana bukti ba'dun nas khalison eta nu ikhlas lillah karena Allah subhanahu bari nama suci Allah la yahtasu tah tenang tukeun itu ba'dun nas biahadin ka hiji jalma duna ahadin barinah henteu ka jalma sejen walayan bagi jeung teu pantes naon antakuna yen bukti naon al muadatu silih musuhan wa nahwuha jeung saumpamana muadah maniatan eta anu nyegah minas salam tina salam wa fihi sareng eta tetep dina hadis al hattu ari ngagegereh alal judi kana jud bageuran wasakhoi jeung sakho bageuran sami wala makarimil akhlaq jeung kana pirang-pirang akhlak nu mulya wa khafdil janah jeung lair aisan khafdi ngalahandapkeun janah jangjang DP-DP gitu jeung lair aisan tapi DP-DP lil muslimin ka muslimin wa tawaddu'i jeung tawaddu wal hatti jeung ngagegereh wal hattu atuh wa fihi al hattu tadinya wal hattu jeung ngagegereh ala ta'lifi qulubihim kana ngaresepkeun pirang-pirang hatena muslimin wajtima'i kalimatihim jeung narima kumpul kalimahna muslimin wa tawaddihim jeung silih pika cintana muslimin wastijlab bima jeung narik perkara yuhasilu nu ngasilkeun ma zalika kana itu jud jeung sakho fal haditsu makari hadis mustamilun neta nu ngurung ala nau'ail makarimi kana dua warna pirang-pirang kamuliaan li'annaha karena saesuna itu makarim imma maliyatun eta boh bangsa harta pal it'amu maka ari it'am mere dahareun isyaratun eta isyarah ilaiha kana itu maliyah wa imma badaniyatun jeung boh bangsa badan pas salamu makari salam isyaratun eta isyarah ilaiha kana itu badaniyah. Hikmah nu kadua tina ieu hadis teh Rasul memberikan petunjuk badlut tahiyah
masrakeun penghormatan bisifatin syar'iyatin ku sifat bangsa syara. Hukum syara memberikan pedoman ka urang bahwa ngahormat orang lain deh aya aturan mainna. Kumaha carana? Nyaeta sifat ngahormat orang lain menurut syara adalah membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta. Bahkan lamun ngajawab deh jawab kudu ku jawaban anu lebih. Mun batur maca assalamualaikum baca waalaikumsalam warahmatullah. Nun macana assalamualaikum warahmatullah baca anu lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaun batur make wabarakatuh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh gitu. Pokoknya mun ngajawab mah kudu ku jawaban nu lebih sae. Likuli ahadin eta teh ka setiap jalma, tapi henteu umum setiap jalma tadi ge muslimin maksudna kafir mah henteu gitu. Sabab mun ka kafir mah ulah maca salam komo mun mimiti. Mun bade ge salamun manit taba'al huda. Rasul nyuratlan ka saha ka Heraklius kaisar Romawi. Isi suratna teh kitu pan. Dari Muhammad gitu kan. Kadituna salamun ala manit taba'al huda gitu. Namun dina hiji kumpulan di dinya aya muslim aya kafir bacakeun muslim salam ngana hate ngamaksud ka muslimin gitu. Rasul ge kantos aya campuran muslimin aya kacampuran munafikin dihusus maca salam tetep Rasul ge di dinya. Mun aya kafir maca salam assalamualaikum eta teh lain membaca lain ngaduakeun salamet salarasna assalamualaikum ari racun ari mampus pikeun aranjeun maka jawabna cukup waalaikum gitu naon cenah waalaikum ngamimitian salam maulah mun bade ge salamun ala manittaba'al huda ngan batur maca salam jawab waalaikum cukup ya gitu. Wala tatahawan ulah ngenteng-ngenteng ya ibadah nu sae ya tingkah kaislaman nu hebat teh maca salam teh gitu. Oke wala takhusso ahadan ulah sok dihususkeun ka nu si ieu nu itu mah henteu tetep we sama. Dengan catatan eta teh mun lalaki ka lalaki mun awewe ka awewe. Sabab lamun hiji lalaki maca salam ka hiji awewe teu aya sasaha di dinya pikeun lalaki nu macana makruh pikeun awewe nu ngajawabna haram. Enak awewe nu maca salamna sami we lamun teh mah hiji awewe maca salam haram ngajawabna urang makruh. Itu lalaki mah rek maca salam rek ngajawab hukumna ka awewe nu deungeun-deungeun teu aya sasaha di dinya na. Lalaki mah rek maca salam rek ngajawab salam ti eta hukumna makruh. Lamun ti awewe mah ngamimitian jeung ngajawab teh hukumna haram. Tapi lamun teh ama tempat nya seueur batur gitu nya teu naon eta. Ngan ulah jadi patokan pedah dina patul mungkin ge jilid 4 kitu mun ka lalaki ka awewe makruh. Rek macakeun rek ngajawab awewe ka lalaki haram jadi we tara maca salam itu berarti gitu. Tingali situasi kondisi toleransi pantauan dan jangkauan singkat we jadi naon si kontol panjang gitu. Tingali situasi gitu. Tah mun santriah gitu tuh ka rumah namun ieu na keur sorangan mah teu aya bojo gitu kan tingali we gitu
Mun anjeun maca salam moal dijawab ku kuring moal. Tapi lamun di dinya aya hizgil, aya si tetehna, maka eta dijawab pasti ku kuring. Tapi lamun di dinya aya seueuran mah nya maca salam we, mun satu lawan satu. Kecuali kan ini teu naon kan ini mah. Nah, nya dina Sahih Bukhari aya salam kan ini mah teu naon gitu. Teu naon ke aya dina Bukhari jilid 4 halaman 88 tinggalian di percetakan nu biasa. Sahal cerita ka Abi Hazim, sok resep pun mangih poe Jumat teh. Kumaha kitu aya nini nu sok nyuguhan balik Jumatan teh. Nyuguhan naon tales dipasak digabungkeun jeung syair duka dibuburkeun duka dikumpul dina kasol sok disuguhan di mana mulang Jumatan teh asup ka bumi nini eta maca salam gitu. Jadi salamkan nini mah teu naon salam ka aki-aki gitu teu naon diwalgeun eta ini aki mah. Wala takhusso ahadan ulah dugika maca salam teh dihususkeun ka si ieu mah pedah beunghar sok maca salam si ieu mah pakir cuek we papanggih teu naon teu maca salam kitu saur Imam Kirmani sapalhin manusia masuk itu ku teu macana teh takabur tahawun gitu ulah sok pura-pura teu apal gitu moal salam api-api micen banget gitu tapi tetap kudu ngariksa ikhwatul Islam jeung ngagungkeun syariat agama teh nya diantawisna eta syiar agama teh diantawisna maca salam wa idza kana kholisan lillah di mana jalma geus ikhlas karena Allah maka pasti mun maca salam teh layak tasu bi ahadin dunahadin maca salam moal dihususkeun ka si ieu nu itu teu moal. Berarti lamun teh urang maca salam masih pilih-pilih ningali beunghar miskin ningali kolot ngora berarti urang can ikhlas karena Allah. Da lamun ikhlas karena Allah mah bakal sama kecuali nu tadi urang sorangan aya awewe urang maca salam kecuali eta dikecualikeun eta. Walayan bagi antakunal muadah wa nahwa maniatan minal Islam ulah dugi ka permusuhan matak nyegah tina maca salam. Peda urang ngamusuh kasih eta dugi ka teu maca salam ulah jadi halangan eta ulah jadi halangan wa fihi alhatu alal judi wasakho dina ieu hadis oge ngagegereh alal jud wasakho kana ayana jud bageuran wasakho jeung bageuran naon bedana jud sareng sakho ari jud sareng sakho teh kin aya dina Sulamut Taufik halaman 62 mun sami halamanana nomor kahiji aya sakho itu adalah man a'ta al ba'd man eta jalma a'ta nu masihan man al ba'd kana sawarehna di mana jalma sanggup memberikan sesuatu sebagian satengahna tina anu dipimilik itu adalah sakho rona gaduh artos 10.000 bikeun ka Mang Ade 5.000 sakho tema eta rona man a'ta al ba'd nu kadua aya jud atanapi jawad eta mah man a'ta al aktsaro man eta jalma a'ta nu masihan man al aktsaro kana nu leuwih loba di mana-mana orang sanggup masihan disisihkeun kangge kepentingan pribadi saeutik jang batur lolobana rona gaduh 10.000 rona mah cukup 3.000 7.000 nah ka Mang Adegeun tah berarti rona itu adalah jud atanapi jawad jadi jawad atanapi jud itu lebih tinggi daripada sakho aya deui mu'thir itu man atharo ghairahu man eta jalma atharo nu mentingkeun man nu ngaheulakeun man ghairahu kasalianti man
rona gaduh 10.000 dikamangadekeun sadayana muksir eta teh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu jiwa-jiwa para sahabat gitu, ithar, mentingkeun batur walau kana bihim khassasah, walaupun diri banget butuh. Ayaturan kacarioskeun zaman kapungkur mah aya hiji sahabat ngirimkeun hulu domba ka tatanggana. Tetangga nu nampak punya pikiran bahwa tetangga nu hiji leuwih butuh, kirimkeun ka tetangga kadua anu nampak eta hulu domba teh ngemut deui bahwa tetangga di gigireunna lebih butuheun kana eta dahareun hulu domba, kirimkeun dugi ka hulu domba 7 imah nguring balik deui ka nu awal sabab gaduh yu'thiruna gaduh ithar muksir wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Jama nu diriksa ku Allah tina kakoretan dirina eta jama bahagia. Aya deui nu kaopat masih bakhil. Ari bakhil mah man lam yubadzil syai'an, man eta jalma lam yubadzil anu teu masrahkeun man, anu teu mere man syai'an kana naon-naon kana saeutik oge eta namina bakhil. Jadi derajat nu tinggi manaon muksir, nu kadua jud atanapi jawad, nu katilu sahi atanapi sakho. Tah si bakhil mah teu karengkingan eta mah teu naek eta mah. Tadina ieu hadis Rasul ngagegereh alal jud wasakho kana bageuran ku ayana tut'imut ta'am gitu, ngancurkeun supaya orang bageuran. Wa ala makarimil akhlak jeung kana akhlak-akhlak nu mulia, wa khafdil janah lair aisan DP ka muslimin, wa tawadhu sabab nu maca salam pertama al badi bisalam bariun minal kibri cenah gitu. Al badiu bisalam ari nu ngawitan kana salam bariun minal kibri eta terbebas tina takabur. Jadi ku aya maca salam pasti tawadhu eta jalma anu ngawitan maca salam gitu. Kasaha praktek anu runtuyan anu kedah di naon dilakonan teh maca salam teh mun kolot kanu ngora nah nu ngora heula kanu kolot atau nu kolot heula kanu ngora. Saur Rasul yusallimu sogiru alal kabir, maca salam sa sogir barudak nu junior alal kabir ka senior. Jadi nu ngawitan teh urang teh mun urang pendak jeung senior berarti urang junior nu ngawitan naon teh nu ngawitan maca salam. Wal maru alal qaidi, wal maru nu liwat alal qaid ka jama nu keur diuk. Mun urang liwat aya jaman nu ngariung tahan maca salam teh nu liwat gitu. Berarti ngariung nu ngajawab mah gitu. Wal qalil alal katsir, nu saalit kana nu seueur, nu saeutik kana nu loba. Urang duaan aya batur 10 urang tah berarti nu saalit eta tata kramana gitu. Maca salam teh nu junior kanu senior, nu liwat kanu nongkrong nu diuk, anu salit kana nu seueur. Ngan lamun nongkrong teh dilarang ku Rasul teh aya pangabutuh. Ulah nongkrong teu pararuguh di jalan teh. Nah Sahih Bukhari aya ke. Saur Rasul iyyakum wal julus bit turuqat. Kudu sarieun aranjeun sartana diuk di pirang-pirang jalan. Ulah sok narongkrong di jalan saur Rasul. Sahabat protes paqalu ya Rasulullah asanes protes menaroskeun Gusti Rasul malana min majalisina budun Gusti teu aya kasugihan abdi tina tempat diuk abdi teh butuh nongkrong da abdi mah mungkin naon nya rumahna ge sisi jalan
Nabi abdi mah dagang di sisi jalan pasti teu meunang henteu cicing di jalan pasti. Natahaddatsu fiha ngobrol nu penting abdi di jalan penting moal tiasa henteu. Kumasa Rasul idza abaitum illal majlisa di mana anjeun mumpang kecuali yang cicing di sisi jalan maka fa'atu at-tariqa haqqahu sok silahkan ngan bere hak jalan mun rek nongkrong di jalan bere hak jalan saur sahabat Gusti Rasul ari hak jalan teh naon bae saur Rasul hak jalan teh hiji goddul basor meureumkeun paningali tong nongkrong di sisi jalan kecuali kudu peureum mangga eta tong nongkrong di sisi jalan itu nongkrong di sisi jalan ente ijal nongkrong teu naon nongkrong di sisi jalan nya ngan bari peureum nu kadua wa kapul naon kapul adza nyingkahkeun pilara wayahna mun di dinya aya naon aya runtah sapuan aya beling sapuan tah merek nongkrong di jalan teh kitu nu katilu waradus salam ngajawab salam mun teh mah aya jama liwat maca salam ka jama nu cicing nu cek tadi kapan anu liwat nu kedah maca salam teh ka nu cicing tadi mana aya nu maca salam jawab itu hak jalan mun teu dijawab doraka hiji ulama biasa sok maca salam nganjurkeun maca salam hiji bangsa eta ulama ngalangkung ka kumpulan jalma-jalma teu maca salam kunaon make teu maca salam pan mama teh nganjurkeun salam itu baik cek Rasul ge Islam anu khair teh diantawisna naon maca salam cek eta ulama kami teh liwat maca salam teu dijawab karunya doraka dan maca salam sunat ngajawab wajib daripada doraka si eta nu mawi kami mah teu maca salam da sabab ketika maca teu dijawab doraka karunya tak jalan teh rodus salam nomor katilu kaopat wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar mun cicing nongkrong di jalan silakan ngan kudu bisa marentah hade nyaram goreng mun teh anu opat teu meunang nongkrong di jalan itu kan hadis Rasul kayak aya dina Sahih Bukhari juz keopat halaman 86 pemisami halaman nama kitu sa Rasul di ayat aturan mainnya gitu ulah dugika naon pura-pura teu apa ngalungkeun miceun beungeut tapi riksa naon riksa kaduluran Islam takzim kana syiar syariat kana syiar Islam da sabab di mana aja mun jiwana ger geus bersih karena Allah mun maca salam moal diiwal-iwal nu mulia rek nu hina tetep urang membaca salam permusuhan ulah jadi halangan orang nitip salam ge sami itu sunat hukumna maca salam dititipkeun rek mana jang bade muli heula wi heula Kang rek naon nyandak bekal oh nitipnya assalamualaikum ka bapak nah eta teh hukumna sunat eta jalmi eta santri wajib nyampaikeun lamun teu nolak mah oh mangga Kang insyaallah wajib tadi dugikeun eta ulah basa-basi eta teh kecuali ki alim Kang moal abot Kang kecuali gitu eta mah ditolak ti awalna tapi mun ti awalna mangga insyaallah bari didugikeun wajib eta titipan eta amanah eta Bapak aya salam ti guru nitipkeun ka abdi assalamualaikum oh ku bapana jawab ngan jawab sate acan ka si itu kanu nitip kanu katitipan lah teh pos giridigna eta teh mun tadi jalan teh pos giridigna eta beureunan tingali eta lalaki awe mun lalaki alaika mun awewe alaiki si itu lalaki awewe mun lalaki alaihi mun awewe alaiha kulantaran ieu nitip salam ka rijal supaya didugikeun ka bapak maka bapak rijal teh ngajawab kumaha alaika wa alaihis salam alaika wa alaihis salam mun dijalna awewe ieun awewe alaiki wa alaihas salam itu na lalaki ieun awewe alaika wa alaihas salam tinggal ganti we ana alaika alaiki nah
alaika alaiki naha alaihi alaiha gitu. Wajib didugikeun. Lamun nu nitipkeun lengkap, nitip assalamualaikum, sanes nitip salam gitu teh. Pokoknya nitip salam we gitu. Sakantenan kang sareng serehna gitu. Nitip assalamualaikum gitu sing lengkap macan. Boleh jadi halangan eta teh kitu nya. Oge dina ieu hadis al-hattu alal jud gitu kan. Ngagegereh kana berlaku jud bageuran sakho sami tadi patokan entos. Oge kana makarimil akhlak khafdil janah lil muslimin tawaddu. Oge dina ieu hadis wal hattu ala ta'lifi qulubihim ngararesep kana hate-hate muslimin. Oh geuningan si itu nitip salam ka urang berarti perhatian gitu kan ngadoakeun. Wajtimai kalimatihim narima kumpul kalimah muslimin dina harti ajakanana sama, doa nage sama, salam kesalamatan. Watawaddihim silipi kacintana sama gitu. Oge wastijlabi ma yuhasilu dzalika dina ieu hadis kagegereh narik perkara nu matak ngahasilkeun kana jud jeung sakho. Naon bae nu menunjang kadinya dianjurkan ku hadis ieu. Maka kulantaran kitu pal hadis tu ieu hadis teh mustamilun ala nau'il makarim. Ieu hadis ngurung kana dua warna makarimul akhlak. Naha li annaha ima maliyatun sabab ari makarimul akhlak teh moal lepas dina dua. Hiji maliyatun bangsa harta pan ari bangsa harta pal itam isyaratun ilaiha. Tos aya itam tadi isyarahan ku Rasul. Nu kadua makarimul akhlak itu wa ima badaniyatun bangsa badan pas cukup tos ka wakilan kunaon ku salam pas salamu isyaratun ilaiha. Cukup ku salam tah itu. Teraskeun an Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiya mugami karido sallallahu anhu ti Anas anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam nasuai Bukhari halaman 12 percetakan biasa. Qala ngadawuh nabi la yu'minu teu iman kalawan sampurna sa ahadukum salah saji aranjeun kabeh hatta yuhibba sehingga yen mika cinta ahad li akhihi kadulur ahad ma kana perkara ma kana kahadean mangga yuhibbu anu mika resep ahad li nafsihi pikeun dirina ahad pikeun dirina ahad. Ti Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh teu kalebet jalmi nu bunuh gaduh iman sampurna. Berarti imanna teu sampurna. Sehingga manehna kudu mika cinta ka dulurna teh sakumaha manehna mika cinta ka diri sorangan. Lamun diri sorangan hayang sehat, hayang seueur milik rezeki, tah perasaan eta teh sama ditepakeun ka urang ku urang teh ka dulur muslimin. Hayang teuing dulur urang teh cageuk